Bukan ada jam abdi itu. Yang mau ditemonan lo jam serangan. Jam abdi duit abdi nu meulina abdi panon abdi. Terus pada sajam aja. Kan abdi mah ngitung. Jam sabaraha ayeuna jam sabaraha. Oh cuma teu ngitung. Terus 50 menit 10 menit deui jajakeun sajam. Ayeuna mah ibu bapak abdi ceramah teh tara langkung ti sajam. Sabab langkung ti sajam teh urusanna ngalemur. Eta mah kumaha nu gaduh hajat. Bade nu biasa bade nu ngalemur. Ah heureui diketak. Ustaz sila tukang bangunan. Alah, kelihatan capek lah. Kami abdi istirahat heula wios. Nya barudak sina nyanyi heula nya. Nu kana ni babawa caricing mah. Sok nya gawe heula. Karena teu era dahar. Yos abdi istirahat heula. Supados fardu kasabut sunat apa mun dina wayangna. Atuh lalakon tamat pamulut lagu kasangakeun. Tetang-tetang rezeki dalang ieu mah. Sok eta Ilham nyanyi Ilham. Kamu pi wae atuh. Tadi ngan turuk-turuk. Kan teh panggung runtuh. Kiri pik beak. Sok majuan karena katinggal. Ibu katingan teh nu bakar. Aduh, daya kursi nu kosongnya. Iya. Tadi lulus, cuma naik cantuan. Teta ya. Untuk kedua mah, atau hiji keduaan atunya. Siungna sebelah ya. Sok jadinya. Nya, jadi aya. Banggungna gede teuing gitu. Jadi hareuy. Kieu ayanya. Alhamdulillah. Jadi eta. So. Jadi hareuy kieu. Kenapa lah malami jadi unsur beri kado tenang. Bukan menang nyewa gitu. Nah itulah kena teh sajajar ge lah. So. Geus munurana ya kena da harurin. Munurana setik munur deui mah yeuh. Tah so. Mana imamnya sok komat. Tinggal salat itu. Komat lah. Surat tetap panjang ting jadi imam teh. Sekarang tuh. Sok. Nyanyi naon ya? Hah? Naon saja? Itu abdi nu budeg sih kan lawan. Teu kada. Naon? Hayu Hadi. Hayu balik ke kamana? Yo hayu balik we. Hayul Hadi. Hayul Hadi cenah-cenah. Nyanakeun ka sadayana. Hayul Hadi sing alus nyanyina nya ulah ngarakeun. Di alus mah sugana aya nu nyawer. Nya tuh cuy sawer. Aku pernah di kampung baru di Jompo di sawer. Kira orang dia keelekeun ke orang Jompo. Ieu teh bu desa Cigugur Girang teh lembur abdi ibu teh. Abdi mah lahir teh ditu di kampung Sukamulus. RW 13 12 ya Sukamulus teh lah 12 ya. Dia lahir di dinya. Euy Sukamulus ieu teh dongeng mah. Masih muncang kalabat. Nya. Aduh coba ngobrol ini dua. Saya ngalokan wae nu ceramah. Di Pasir Muncang kalabat RW 12 lahir tahun 84.
Bung Yusua 2 tahun dicana kali ku almarhumah pun biar teu kalemang gitu. Masih mati dia. Pun ini alhamdulillah ya kene pun 2 di Sukamulus. Seueur aya kene. Sok lah. Aja di pancak kaki gitu nya. Sok lah. Yakeun ka sadayana Hayul Hadi. Dan sok. Supados abdi tiasa istirahat heula nya punya. Sok. Kopi kaburu tiis. Sok. Pasti isma tengona. Udah nanya gopol. Kali-kali ngap jadi wae. Kata dia bade ieu lah di pangkal nya punya. Iya. Ieu lah. Pantalan turunkeunnya. Bade nya belajar nu lega. Menuran kempul. Menuran. Di bade ngopi heula nya. Ieu kopina turunkeun ya kopi, rokok. Kalau turunkeun. Pabeuli ieu duh ceu. Ceu. Saja ketinggalan nggak ngecebrak wae. Ke pamang dua deui. Ya, dua deui pamang ke orang tamat. Terus ngadoa ibunya ketuang gitu. Nya kade hanutkeun heula. Sok ada. Der, introan. Nu apa sarangnya? Hayul Hadi eta lagu nanti kita ngerti ini menyona teh sulatullah salamullah di zaman Belanda nepi ka ayeuna mah eta sok derah intro aja lah Hayul Hadi kabayun Bapak Haja kudu disama ternyata terus Jamal Zikra disarangan ku Ibu Haja cicing gitu terus oke kabuyutna. Ai Pak RW aya? Oh, aya Pak RW nyawakeun Pak RW. Pak RT aya? Aya Pak RT. Tuh, rempok sok reug-reug ai kieu teh. Aya teh. Terus umumna kasadayana nu nyawer sing lebat surga itu nyawer sing lebat angin entong eta sing sareha sadayana mangga nyageun ka sadayana Hayul Hadi wilujeng ngadadangu
Alhamdulillah. Sok ke tukang deui ngopi deui. Beresan lah kursina. Duitna. Heula duitna. Kursi heula, mik heula, kabel pabeuli. Duitna sakuat. Aqua tah. Tincak yang mancer. Kita duitna sekali. Sayangin. Kita waktu ku ibu-ibu. Atur nuhun si kagentosan. Berlipat gana. Kita ibu Ari Ayanu ngewer teh kanggo jarajan aranjeunna we kitu teh. Nya abdi mentara nyokot nu leutik naon da. Kagak. Kita itu biru na unggul. Tuh jajan nih kesemenang duit naon. Tara ingat ka guru. Oh, teraskeun. Nomor sabaraha ayeuna? Siap kene jamaahna? Jamaah. Jamaah. Tung. Tatkol atuh. Salah ngitung duit. Ngitung duit nu mesek jero kumaha. Misengit kan. Tatkol heula. Jamaah. Jamaah. Tung. Nah, itu. Nah, kayaknya itu. Menang sabaraha. Ada pemisan diakeun. Maskeun. Suputkeun saware. Perlu adi aya wece bagi dalapan. Ah heureuy kita kita warajeuna teh. Atur nuhun ka sadayana nya punya. Teraskeun. Nomor sabaraha ayeuna? Katilu. Patarosan nomor katilu teh kumaha carana supados janten jalmi nu gampang syukur. Hartosna syukur.